Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru pengajar bahasa Sunda anu dipika hormat kusim kuring sareng rencangan sadaya anu dipika cinta kusim kuring. Langkung ti payun, hayu urang sasarengan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap, sholawat sinareng salam mugia salamina dilangsurkeun ka junjungna urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sobatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina kasempatan ieu, sim kuring bade ngagdugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagaratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun, nyaeta ti tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh disangtukangeun ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah geus tangtu bakal sakola kusabab ayana biaya. Iwal seueur pisan masyarakat Indonesia anu kirang mampu teu tiasa sakola kusabab teu aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa menangkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palintar. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palalintar. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa mudah kemajuan negara sejen jeung bakal kalindes ku kemajuan zaman. Diharapkeun dina diayakeunna program wajar Dikdes 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina bidang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat. Ti kawit pajabat dugi ka sadaya rakyat Indonesia. Kukituna, urang sadaya kudu gawe bareng ngalaksanakeunna program ieu sangkan meunang hasil nu nyugemakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan nu teu maranah kanu mana. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.